pacu. Rapi pisan, reka mana Pak? Rek jalan-jalan. Cirina ti tadi di dinya wae. Papan jalan di tempat tuh, jalan di tempat Kacirina geus kolot, tapi cager wae kumaha sih Pak carana? Carana entong init ka rumah sakit, mending init ka rumah makan. Ieunya ku Bapak rek di bejaan. Sagala penyakit tina pikiran. Emang Bapak teu boga otak? Nya boga ari otak mah. Antara dipake. Dasar jelema gelo. Wilujeng siang, Mang. Wilujeng siang. Keur naon? Keur ngajagaan WC-nya? Lain, keur ngajagaan pento naraka ji rek asup. Nya heula tuh keur ngajagaan WC. Pan aya tulisanna WC. Kumaha sih? Nah, make sok ngajagaan WC. Karena sesuai jeung doa dan cita-cita urang baheula. Emang cita-cita baheula naon? Tinggal diuk, nyarane duit datang sorangan. Teu kudu diteangannya eta ngajagaan WC. Paham? Ngaran Amang saha? Tatang. Artina naon tah? Tanpa dicari, duit datang. Mang Tatang, lamun buang air kecil sabaraha? 2000. Lamun buang air besar? 4000. Lamun buang air besar jeung kecil sakaligus? Nya banjir atuh sia teh. Mang Tatang, lamun asup tapi henteu buang air besar, henteu buang air kecil. Ku aing dikunci ti luar, nya kudu atuh ari geus asup mah. Kumaha sih? Mang Tatang, lamun WC-na pinuh, kumaha tah? Nya disedot. Sedot pake naon? Sodotan pop es. Dasar jelema edan. Kang Haris, bunga pisan nepi ka seserian sorangan. Urang keur inget mantan kabogoh urang euy baheula. Mantan kabogoh. Urang baheula boga kabogoh pagawe negeri, tapi salila bobogohan tara papangi. Nah, bisa bobogohan tara papangi. Giliran urang libur, mehnana gawe. Giliran mehnana gawe, urang anu libur. Jadi hese panggih. Pan poe Minggu bisa meureun kan? Tah, poe Minggu urang libur, mehnana libur. Tapi salakina oge ngilu libur. Terus ayeuna maneh teu boga pamajikan? Pan eta anu diimah pamajikan urang. Gobet pisan eta mah. Ngahaja yang anu gobet meh engke geus kolot teu ruas. Sok sanajan ayeuna alus, engke geus kolot mah bakal gobet. Mending ayeuna yang anu gobet, meh engke geus kolot teu ruas. Dasar jelema gelo. Si ulah ngirim-ngirim kos kitu, cekek lain sia goblok. Jago, sia maneh tereh ku aing diadukeun isukan sing meunang kudu nyana status ya bahwa urang boga hayam jago. Pokona nama set. Waduh, aya berita baru ini. Seorang remaja di Jawa Barat karena keseringan tidak menyuruh pacarnya makan dilaporkan ke polisi karena tuduhan percobaan pembunuhan. Aduh, supa-rupa wae ieu berita, aduh.